anna Muhammad. Ampun imah ya sugan teh ditinggalkan ke Jawa terek angeus sorangan imah teh nyaan duit beak bahan beak imah can angeus kalau geus beak juta imah juta hayo yang lieur mah aing ngadurukan sugan angeus ditinggalkan ngadurukan ku aing ditinggalkan ke Jawa 2 minggu imah teh teu angeus keneh wae jol atuh aya tipun ame imah teh angeus salah cicing jol atuh jol duh aya awewe euy beneran ku aing daekeun kitu Neng ngiring ka ayu naon saha ayu ngiring ka ayu pang jalan-jalan enggak naon sih kenal oge ente ayu seueur artis ayu pang jalan-jalan umum moal emangna aku teh cewek nanahaon bingung balik awas ya Neng cinta ditolak dukun bertindak bebeja ye si paman ye bebeja si paman ye dasar laki peto bebeja aing mah kasih haji neangan dukun nu ampuh Ji naon tak tuh tolong Ji tolong naon cenah palarogo ieu teh urang nyeri hate dihina ku awewe terus kumaha kahayangna sugan we kawauhan eta ning dukjin oh dukun cinta aya lah aya tak ayo atuh anter boga duit sabaraha di dinya tak aya duit mah Ji tenang we soal eta mah jak we anter ayo atuang berangkat jauh yuk lumayan lah Assalamualaikum tuh jadi kieu saja kita tinggal lama pilih tejon imana oge nama jadi kieu nya lain kamana nih ngeueuh biasanya masuk di tukang dulu kan mana tuh orang teh atuh yuk ke tukang nya itu keur ngadurukan ayo atuh kela lain juga nu malah kakarange kemari dukun itu teh benar dukun ayo atuh ayo mama damang alhamdulillah sok dadar yuk si eta cager euy mah diterang ngolol alhamdulillah mama alhamdulillah Puguh, iya mama, bade itu kudu ngomong, terus apa kita mah beban gara-gara pantun udah dapur tapi dah kan ulah malika kidul sanes mama sanes eta sanes lain sanes puguh iya si juta ditolak ieu teh ku awewe ieu teh nya gampang nya sekiranya boga duit sabaraha ieu mah berat ieu soalnya ieu mah nyangkut banget bener aya duit apa aya duit mah gampang mama aya duit mah geus tenang kela bas kali malima gobat mama ayo takuna naon mama tuh naon teu incok ieu mah kela incok ieu mah incok mah da kieu ya ieu nu nyaan mah nya sok turutan ieu mantrana ieu bas kali malima gobas bas kom wadah lemareun Reneh 7 bulan lantaran dikompak para kana dada sok juta mas kacangkem anu ieu si mama cangkem pomoji sok atuh coba bas kalima lima gobas pas om wadah lemareun reneh 7 bulan lantaran dikompak para kana dada nut Mas, ayo nama
ulah ragu ku ilmu tok cer ya mah jing Iya, blok sok bikin. oh ya mama atuh oi nya ulah sagate ulah sagate bias ya gaduh ieu nya siapa tuh atuh Nuhun mamanya. nya atuh ayo rahmat salametnya ayo sing diulasasin ku pangeran jika imah rezeki imah rezeki imah ieu mah Ha, ini bacaan. ingat Sok bacakeun atuh si Po. pas kali 5 pas oma dalam mareun reun 7 bulan lantaran di opah parat kana dada Ayo. Juta inget kan mantrana? ingat Sok bacakeun sok. pas kali 5 pas oma dalam mareun reun 7 bulan lantaran di kompak parat kana dada Ning tah geus bisa. Geus bisa. Jigu amanah sorangan ini tuh. Urang aya keperluannya. oh jika tuh Heeh. ayo nuhun nya Sok. duh ieu mah kudu bari rada diapakeun bisi pohon deui aing teh pas kali 5 gobas pas komo dalem mareun reun 7 bulanan lantaran di kompak parat kana dada eta bener eta mah lah itu awet aya kene euy cara anu aing mantra teh pas kali 5 gobas pas komo dalem mareun reun 7 bulanan lantaran di kompak parat kana dada wah neng cing ujaran dia dukun teh euy lan ayo atuh bang amang ka ditu pas kali 5 gobas pas komo dalem mareun 7 bulan lah lantaran